Hah? Tidak beda jeung Bapak mah. Nomor sabarahaeun? Tah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalisu sang ari nomor katiluna. Ayah doro etayen kudusieun muta'allim. Ayah daro etayen kudusieun muta'allim. Fi ibtida'i amrihi dina mimiti urusana itu muta'allim. Minal istigholi nyatana tina katungkul fil ikhtilafi dina pirang-pirang pendapat. Bainal ulama'i di antara pirang-pirang ulama wa bainan nasi jeung di antara jalma-jalma. Mutlaqon barina mutlak fil aqliyati dina pirang-pirang masalah dalil aqli wasam'iyati jeung dina dalil naqli. Fa innahu maka sanyana kalakuan yuhayyiru eta ngabingungkeun matak ngabingungkeun adzihna kana hate wa yudahisu jeung matak ngareuwaskeun adzihna kana hate. Bal yatakinu balik ta kudu ngahususkeun kudu ngayakinkeun si muta'allim awalan dina mimitina kitaban kana kitab wahidan anu sahiji. Fi fannin wahidin dina pan ilmu anu sahiji. Wa kutuban jeung kana pirang-pirang kitab fi fununin dina pirang-pirang pan ingkana lamun bukti
yahtamilu eta mungkin naon dalika itu nu kabeh ala tariqatin kana jalan wahidatin anu sahiji yartadi anu milih ha kana itu tariqah lahu pikeun muta'allim saha sayhuhu guruna itu muta'allim. Nomor katilu tina babur robi bahwa seorang murid kudu ngarasa sieun dina nalika mimiti atawa rek ngamimitian ngaji geus katungkul ku urusan perbedaan pendapat, perbedaan pandangan di antara pirang-pirang ulama jeung di antara jalma-jalma nu berkaitan jeung masalah dalil antara dalil akli jeung dalil nakli. Kakareke urang ngaji ternyata nalika urang ngaji teh urang geus dihareupeun ku hiji persoalan atawa geus katungkul ku hiji masalah nu berkaitan bedana pendapat para ulama jeung jalma-jalma dina masalah dalil. Ongko ceuk ajengan itu mah kieu, ceuk ajengan ieu mah kitu. Di antara para ulama berbeda-beda pendapat. Bari beda-beda pendapat nanti karena beda-beda na pan atawa beda-beda na kitab. Tah lamun beda pendapat, bari beda kitab, bari beda pan, mana komo gitu beda pana, urang ulah fokus karena masalah eta. Artina urang ulah kajebak ku masalah beda pendapat, bari beda kitab. Nyaritakeun etika murid kanu jadi guru teh. Sehingga nu akhirna urang teh nyalahkeun ka hiji guru. Da ceuk ajengan si A mah lain kitu dalilna, da ceuk ajengan B mah lain kitu dalilna, da ceuk ajengan C mah beda dalilna teh. Itu nu mana atuh nu bener? Matak di dia disebatkeun kudu sieun urang katungkul ku beda-beda dalil, beda-beda alasan, beda-beda pendapat di antara para ulama. Bari beda kitab atau beda kitabnya geus pasti. Boro-boro beda pan, beda kitab oge dina hiji pan kadang beda-beda dalilna. Da beda-beda dalil di dinya teh jang nambahan pangarti. Satu pan dina beda-beda kitab mana satu pan? Contoh tauhid. Ya. Dina Tijan mah kieu dalilna, dina Kifayatul Awam mah kieu dalilna, dina naon deui? Johar tauhid mah ieu dalilna geus beda. Teu kudu aneh. Da beda na ge jang nambahan pangarti supaya orang leuwih yakin bertauhid ka Allah. Ilamun aya anu beda pendapat bari tina hiji pan, bari beda-beda kitab, justru eta teh nambahan kailmuan jeung urang. Lain dijadikeun ajang seolah-olah urang ngabeda-bedakeunana para ulama. Komo wani nyalahkeun mah. Maka carana jang urang anu ngaji kana hiji kitab, saena fokus heula dina hiji kitab. Lamun ngaji tauhid anjeun mata kunaon atuh di pasantren di kelas-kelas lin, ya hiji ibtida, dua ibtida, tilu ibtida, sanawi, kunaon pangna di kelas-kelas supaya tuntas hiji kitab.
mun keur ngaji kitab tijan we heula sing fokus tuntaskeun. Ima can ge ngaji kitab keur ngaji tijan pantauhidna namahan deui can tamat ieu tijana teh. Namahan deui atawa geus ngaji di nu lain pasti bakal bingung ieu kumaha cenah da ceuk tijan ge kieu. Ari ieu dina Kifayatul Awam geus liur dalil. Kanin Kifayatul Awam geus mulai urang diajar mikirna. Ya. Matak dianjurkeun mun ngaji hiji heula, hiji pan heula. Hiji kitab heula tuntaskeun. Matak kunaon mun di urang sulam tuluy. Geus beres kana sapina ampur area dua bari bahkan nepikeun ka teu eureun sina tamat. Teu cukup sakali urang mah tamat nage ngaji teh. 2 kali, 3 kali. Mun jurumiyah can ge tamat jurumiyah geus kana alfiah geus pasti bakal pige jelogeun eta teh. Eta di antarana. Kecuali ingkana yahtamiru dalika lamun sakira-kira naon wa kutuban fi fununin ingkana yahtamiru dalika. Mun sakira-kira mampu ku ngajina sababaraha kitab dina hiji pan henteu mata katungkul urang beda pendapatna di antara para ulama. Mudah-mudahan beda pendapat wajar. Imam ngutipna dina kitab karyana Hadratus Syekh anu ieu mah nyanakna mengutipna dina karyana Hadratus Syekh anu beda-beda. Itu tujuanna mah akur tak tingali mangga substansina. Fa in kanat maka lamun bukti naon tariqatus syaikhihi metode atawa jalan guruna itu muta'alim naklal madzahib etang nukil tina pirang-pirang madhab wal ikhtilafi jeung pirang-pirang ikhtilaf walam yakun jeung teu bukti lahu eta pikeun syekh naon ra'yun wahidun pamikiran anu saiji. Qala tah cumarios saha al-Ghazali Imam Ghazali kana lapad falyahdar minhu fa inna dararahu aktsaru min naf'i bih. Falyahdar tah kudu sieun anjeun muta'allim minhu tina naqlul madahib fa inna dararahu maka saanyana ari kamadaratanana itu naqlu aksaru eta leuwih loba minan naf'i tinimang kamanfaatanana bihi kana naqlu. Lain ulah ngaji karena berbagai madhab sok rek ngaji kitab madhab karyana Imam Syafi'i atanapi ngaji karena kitab anu mana eusina teh tentang pandangan madhabna Imam Malik atawa ngaji karena kitab anu eusina teh tentang pandangan jeung pendapatna Imam Hambali jeung nu saneskan teu mangga diaos. Ngan lamun hayang konsisten geus we hiji madhab karena dina hiji madhab oge dina karyana Imam Syafi'i dina pendapat Imam Syafi'i sabaraha hiji kitab ku urang nu geus diaji we nepikeun ka ayeuna geus sabaraha hiji kitab fikih misalnya dina pendapat atanapi karya lain karya argumentasi alasan dalil amalia nu diangge ku Imam Syafi'i geus sabaraha hiji kitab. Bahkan saur Imam Ghazali mah lain ulah ngan kudu sieun kudu hati-hati lamun urang ngaji dari berbagai madhab. Henteu diambil dari satu. Lamun berbagai madhab diaji ku urang alus jang jadi wawasan, jang jadi pengetahuan.
Tapi tina pengamalan kan lamun di kabehana diaji bingung. Ya teh da cek Imam Hambali ge kieu. Tapi cek Imam Maliki mah kieu, ngan cek Imam Syafi'i kieu tungtuna migawe kana pagawean amalan-amalan teh teu jelas duk nu mana we sakahayangna, teu konsisten. Tah nu dipikasieun ku Imam Ghazali mah eta. Lain ulah nyuprih ilmu kana madhab nu sanesna, tapi fokus heula di nu hiji. Lamun geus kuat kakarek ngaji kana madhab anu lainna sebagai bahan wawasan jeung naon pengetahuan supaya orang teu gampang panatikan. Ari kakarek ngaji opat madhab geus dipake mah tuh ente bakal moal jelas. Moal jelas sakahayang we. Salat moal konsistensi dina kunutna. Salat tarawih moal konsistensi dina 23 rakaatna. Pasti bakal gitu eta. Salat moal konsistensi curug nalika keur diangkatna antara usik jeung cicingna. Sabab teu jelas urangna. Eta tadi nu dipikasieun ku Imam Ghazali. Tapi ari geus mampu mah sok wae. Wa kadzalika jeung nya kitu deui. Yahdaru kudusieun itu muta'alim ibtidai tolabihi dina mimiti nyuprihna muta'alim minal mutolaati tina mutolaah. Ngan mutolaah itu ningalian kitab atuh. Nu geus diaji teh dibaca deui, dimutolaah deui, dilenyepan deui. Fi tafarikil musannafati dina beda-bedana pirang-pirang nu dikarang. Fa innahu maka sanyana kalakuan yudayyi'u eta bakal noler-noler muta'allim zamanahu kana zamana itu muta'allim. Wa yufarriqu jeung bakal misahkeun dhihnahu kana ngabingungkeun hatena muta'allim bal yu'ti balik tak kudu ngaji muta'allim alkitaba kana kitab alladzi anu yaqra'u anu bakal maca itu muta'allim hukana itu kitab awil fana atawa kana hijipan ilmu alladzi anu yakhudu anu nyokot itu muta'allim hukana itu ladi kulliyatahu kalawan sakabehna itu ladi hatta yatakina sehingga yakin muta'alim hukana itu ladi. Wa kadzalika jeung eta saperti kitu yahdaru jeung nya kitu deui mangga kudu sieun muta'alim min tanakulin tina narima pindah-pindah min kitabin tina hiji kitab ila kitabin kana kitab nu sejen min ghairi mujibin bari teu aya pangabutuh. Ya santri kahade kudu sieun ngaji nelaah kana kitab
bari teu tuntas hiji kitab atawa can ge tuntas hiji kitab geus pindah kana kitab anu sejen. Bari eueuh pangabutuh eueuh darurat. Lamun kieu mah urang geus mutolaah hiji teu kapanggih neang di kitab nu sejen kakarek kaharti. Ieu mah can ge tamat, can ge tuntas geus neang deui dina nu lain. Tah eta teh teu dianjurkeun seorang santri, seorang murid gawe siga kitu. Sabab bakal nimbulkeun salah paham jeung salah ngahartikeun jeung salah ngamanaan dina eta hiji kitab. Jadi tuntaskeun heula hiji-hiji. Fa innahu maka sanyana kalakuan alamatun eta jadi alamatud dojri eta jadi ciri bosenan. Wa adamil falahi jeung teu ayana kabagjaan. Wa amma idan taha jeung anapon di mana-mana tepi itu muta'alim wa ta'akkadat jeung kuat naon ma'rifatuhu kanyahona itu muta'alim fal aula maka ari anu leuwih utama alla yada'a eta yen ulah ninggalkeun muta'alim fanan kana hiji pan minal ulumi tina pirang-pirang ilmu asyariyati nu bangsa syara illa nadoro kajaba ngaji muta'alim fihi dina itu fan. Fa inna sa'adahu maka lamun nulungan hampura bener hu kamu ta'alim naon al-qadaru takdir watulul umri jeung panjang umur ala tabahuri kana ngalobakeun ilmu agama fihi dina itu sa'adah. Ieu lamun aya keneh waktu, lamun masih keneh panjang umur, atawa lamun urang teh masih keneh aya umur nepikeun ka ayeuna ya. Salagi aya umur jeung salagi aya waktu sok tambahan ilmu teh da moal beak ilmu mah urang nu bosen lain ilmu nu beak. Salama urang masih ditakdirkeun bernapas kudu daek neangan ilmu. Matak sanajan geus jadi alumni ngaji mah anger we kudu, lain berarti di mana geus beres jadi alumni atawa geus beres masantren tuluy jadi alumni geus dianggap tuntas ngaji. Sanajan geus kolot anger we ngaji, mata kunaon aya mingguan, kunaon aya bulanan, eta teh peluang ngaji. Fa inna sa'adahul qadaru wa tulul umri ala tabahuri pihi. Salama masih keneh aya umur, salama masih keneh aya waktu, mere kesempatan jang urang pikeun neangan ilmu, tuluy neangan ilmu ieu mah keur masantren ngadon kaluar lieur. Ieu mah ngaji kakarek 1 tahun 2 tahun 3 tahun geus ngeusan ngaji teh. Majarkeun sibuk. Sibuk naon? Erek nu sibuk mah guru aranjeun leuwih sibuk daripada urang sebagai santrina. Guru aranjeun mah mikiran sagala rupa, bangunanana, cara ngawurukna, metode kelembagaanana, kurikulumna,
urang nu jadi santri ngan saukur nuturkeun aturan pasantren gek ngaji sub ka madrasah muka kitab ngalogat ngabandungan kitu urang mah paling oge mikir sakapeung kadang teu mikir sakapeung oge mata lamun aya kene kesempatan urang umur ya kesempatan umur nu panjangnya masih kene jag-jag masih kene sehat naon alasanana urang make kudu eureun ngaji di dieu ge saur Syekh Hasyim Asy'ari ieu nyariosna kunaon atuh Hasyim Asy'ari betapa pinter tuh anjeunna tos janten seorang guru oge anger neangan ilmu matak alumni engke isuk pageto atawa ayeuna sanajan geus jadi alumni ge waktuna ngaji mah ngaji ngadon ulah ngadon ka mana meuni boga rasa geus beres urang mah santrena oge nyantai justru ngamalkeun kana ilmu justru ngamanfaatkeun kana ilmu lain bersantai-santai ria wa illa jeung lamun teu kitu mana teu kitu teh teu aya kesempatan waktu kan saadahul qadar teh takdir memberikan kene peluang ka urang sadayana pikeun neangan ilmu atawa wa ila didinya teu panjang umurna gitu. Fakana maka bukti muta'alim qad istapada eta nyata nyuprih paedah min huti muta'alim makana perkara ieu takhallasu anu bisa ngalepaskeun muta'alim bihi kana emak an urwatil jahli tina talina kabodohan dis lama kehol ehona salib atau efeknya salib enggal dis bidalikal ilmi kalawan eta ilmu wal ya'tani jeung kudu mentingkeun muta'alim min kulli fannin entos tina saban-saban hiji pan bil ahami kana anu pang penting-pentingna wala yagpala jeung yen ulah poho muta'alim anil amali tina ngamalkeun bihi kana itu ahami ilmu nu leuwih penting alladzi anu huwa anu ari itu ladi al maqsudu eta nu dimaksud bil ilmi ku ilmu ya tadi wa illa pakana qad istapada minhu tadi salagi keneh aya umur salagi keneh aya waktu salagi aya keneh kesempatan Allah memberikan keleluasaan ke urang sadayana ulah eureun neangan ilmu bahkan alat tabahuri pihi sok lobaan ilmu agama teh pangarti teh lobaan lain ngadon di eureunan atuh lamun teu kitu teh teu kumaha lamun sakira-kira eueuh kesempatan atawa urang waktu na sibuk atanapi kondisina tidak memungkinkan karena situasi nu teu memungkinkan maka sok amalkeun qad istapada teh amalkeun ilmu anu aya nu penting urang leupas tina kabodohan kaharti teh kai deui tadi teh disebutkeun salagi aya kesempatan salagi aya waktu sehat jag-jag jeung sanes kantenanana maka eusian diri urang teh ku ngalobakeun ilmu agama ku nyeueurkeun pangarti ilmu agama sabab eta mah kebutuhan rek pangarti bab salat bab ibadah bab toharoh atanapi bab rumah tangga naon wae halna
alias ulah eureun ngaji. Eueuh alasan pikeun eureun ngaji. Salama jag-jag sehat waringkas, jag-jag sehat laluasa lah aya waktuna. Timbul we pertanyaan, Pak, kumaha abdi teh sehat mah sehat, jag-jag mah jag-jag, ngan abdi teh waktosna nya kitu teh maklum. Ari tos rumah tanggi mah sibuk ku padamelan atanapi waktu kangge ngaosna samporet. Kadang abinya se nu ngawurukan teu aya, kadang nu ngawurukna aya abdina nuju damel. Kumaha lamun kitu qad istapada minhu. Hu tidinya teh berarti tina ilmunya, makan ilmu. Naon maksudna qad istapada didinya teh? Sok atuh amalkeun ilmu anu aya. Nyuprih paedah teh amalkeun ilmu nu geus diaji, amalkeun ilmu nu geus ku urang diteangan. Ulah nepikeun ka ongkoh geus neangan ilmu tapi bodoh anger. Da bodoh teh hiji bodoh ku ngartina, dua aya bodoh ku ngamalkeunana. Ongkoh ngarti ngan teu mampu ngamalkeun. Aya nu kitu. Aya deui jalma teh si eta mah hese ka ngartina ngan lamun dititah kudu kitu dipigawe daek ngamalkeunana. Tah nu kudu dipicen di urang teh nyupri paedah tina ilmu nu geus diaji teh naon? Hiji amalkeun ilmu nu geus diaji. Amalkeun ilmu nu geus diaos. Tak kunaon tadi bapak geuningan. Kumaha tugasna nu jadi murid kan nu jadi guruna. Etika murid nu jadi guruna. Etika murid karena kitab atau etika urang sebagai santri karena ilmu nu keur diwuruk, nu keur diaji ku urang. Mata kahade santri neuneun kitab teh ulah di mana wae. Adinya tah kitab geus ngalamru tinggal oler dukan usaha. Tinggalian ku bapa. Oh, nu jelema ieu, nu santri ieu, eta teh geus teu kaasup kana adaban santri kana ilmuna. Kalabat eta teh kahade. Warabi ujeng ari nomor kaopatna. Ayu sahiha eta yen kudu nashih muta'allim. Makana perkara yaqra'u gitu. Yaqra'u anu bakal maca muta'allim hukana ma qabla hibdihi dina samemeh nalarna muta'allim tashihan kalawan ditashih sanyatana jayidan anu alus imma ala syaihi boh kanu jadi guruna au ala goirihi atawa kasalianti itu syekh miman tijalma yatakinu anu ahli yakin tinu ahli si jalma hu kana itu tashih kieu pingkeun mun urang erek evaluasi dakwah ya contoh anjeun teh rek tampil ya atawa kabagean ke bulanan bagian saha nu ngaosna rek tampil berarti urang lin nalika urang rek tampil nalika urang rek ngaji samemeh maca samemeh nalar tashehkeun heula naon tashehkeun heula teh sorogkeun heula atuh kasaha ka ahlina supaya nurek dibaca ku urang teh jeung nu dibacakeun ku urang teh bener alias teu salah. Boro-boro macakeun, boro-boro nerangkeun, rek nalar oge tingalikeun heula, tanyakeun heula ka ahlina rek ka guru, rek ka babaturan anu kurang geus dipercaya ka ilmuanana. Supaya di mana urang nalar teh geus bener alias teu salah. Hanas geus ditalar sing goreng barisna salah. Repot kan? Hanas urang nyampekeun sing horeng nu disampaikan ke urang salah. Maka sebelum nyampekeun, sebelum maca, sebelum nalar,
isuk pageto ente dilatih pikeun nyampekeun atawa aya evaluasi dakwah atawa aya abasul kutub atawa aya qiraatul kutub saya meh dibaca saya meh kurang disampaikan sorogkeun heula kitu kurang. Auji Mang Ulis Auki De Ari Pak Jengan Gunara umpamana abi teh cenah ieu bade ngaos atanapi anjing teh kabagian tugas hoyong pangningalkeun oge hoyong pangupingkeun bilih aya nu ku abi didugikeun dibacakeun teh lepat kan kitu enak dingikeun kurang dibacakeun nah punten eta lepat ngalogatna ieu hartina salah kuduna kieu. Jadi di mana engke nyampekeun teh urang teh pede karena geus ditase. Urang teh yakin karena geus disorogkeun. Ulah asal-asalan. Wayah fadho jeung kudu nalar muta'alim hukana itu mah ba'da dalika dina sabadana itu tasih hifdon kalawan nalar muhkaman anu sampurna. Sumayu kariru tuluy ngabulak balik muta'alim hukana itu mah dibulak balik bisi poho ba'da hibdihi dina sabadana nalarna muta'alim tikroron kalawan murojaah bulak balik itu maksudna mah tikroron kalawan bulak balik murojaah muadib tikroron muadib anu mayeng ba'da hibdihi wala yahfadho jeung ulah nalar muta'alim sayan kana perkara qabla tashihi dina sabadana sahna itu syai li annahu kana sanyana hibdu yuqi'a eta bakal nibakeun fit tahrifi dina nyalahan kela wa qad taqaddama jila mun geus nalar ulah sakali dibulak balik sing mayeng meh pasti meh bener wa qad taqaddama jeung narimati heula naon annal ilma sanyana ilmu la yukhadu eta ulah dicokot itu ilmu minal kutubi tina pirang-pirang tulisan wungkul painahu maka sanyana eta kalakuan maka sanyana kalakuan min adharril mafasidi eta tina pangmadarat-madaratna karuksakan. Ulangan saukur nyokot tulisan unggul, mana nyokot tulisan unggul? Jadi jelaskeun henteu sih salah. Wayang bagi jeung penting naon ayah doro yang ngahadirkeun muta'alim. Indahu disandingan muta'alim adawata kana wadah mangsi. Nu ngaji make wadah mangsi baheula mah disebutna teh kolam ya cocolkeun karena tinta guntur si tintana teh aya nu geus jadi aya deui si tintana teh nu digosok jadi beleg naon paranti patlot gambar teh budak teh naon ngaranna teh krayon nah aya deui si tintana teh siga krayon warna hideung di mana rek ngalogat kana pisinkeun heula tanapi kana wadah mangsikeun heula tuluy digosok-gosok kayak kieu atawa di naon ngaranna teh di ruruk disisit gitu tah ya gosok-gosok kayak geus hideung tingkat cairna teh diatur wah kental teuing hese ngalogatna enceran deui baheula mah kitu eta leuwih awet ku zaman ayeuna geus jarang ya zaman bapa masanten masih keneh loba nu kitu leuwih awetna teh naon tulisan pulpen biasa jeung kolam siga kitu daripada diri nyaritakeun mangsina jeung sagala rupana mang puluh tahun tawetna teh si tintana teh deh lain make kapas tapi make serabut ramat cau ya ramat cau kan si cau teh getahna dibetot air ramatannya dikumpulkeun nepi ka loba tuluy make mangsi kunaon make ramat cau sabab aya getah ari getah bakal awet keur teh mangsina geus kuat kata mah ku getah. Nomor kedua, ari ramatina cau mah moal murdul siga kapas. Kan kapas mah dicokot sok milu ginian sawareh. Nya, dicokot milu sawareh. Tah ku ramat cau mah henteu. Teh baheula mah kitu, ayeuna mah kan geus canggih.
make 0,28 bahkan 0,5 0,1 0,4 0,3 Cibanyaran Kawalu gitu we kayak itu nanti jadi nyantong we ayeuna mah geus ngeunah maneh bola manteu kerjaan bapak masih kena kealaman muli tinta tuli ngasah pena gawe teh hayang ngeunaheun ngalogat teh leutik rapi itu ini mah geus ngeunah wasikina jeung peso tuh nyiapkeun peso nyiapkeun pena nah make nyiapkeun peso kapan baheula mah lain deui sukunan ku kai ku awi lamun kaligrafi baheula ge sok make awi dibeulahkeun tengah geus teu ngeunaheun ku peso deui diatur deui gitu, supaya ngeunaheun matak bisi tanda tanya naon cenah teh ngalogat moal mangsi moal peso bunuh diri sugan geus ngaji teh lain jang benerkeun kolam lias laha supaya ngaluskeun muta'alim wayat bato jeung ngontrol muta'alim makana perkara yusahiha nu bakal ngoreksi nu bakal nashi muta'alim hukana mat lugotan kalawan ceuk lugotna wa i'roban atau logatna lugotan kalawan bahasana logatna wa i'roban jeung baris nah eta di antarana doaan jami'an wa min qalbin la yakhsha wa min rahmatin